Seret. Seret. Ngaliwat guys. Gini guys. Iya si aneh. Tuh gue robong si anu. Pucuk non. Sok hakan. Hakan goblok. Kamera. Ini pas. Calok nih simbada kan. Bisaan. Mau apa nih kok? Oh, atuh. Bisaan heula. Kena piring aing. Ini lewan aing bisa muncul. Sama ikan. Ini lagi di puncak. Di Madang. Lagi di Gunung Galunggung guys. Ya guys, sekarang kita lagi di Gunung Galunggung. Salam buat Kang Bahar. Salam buat Kang Bahar, buat Odading Mang Oleh. Udah? Ada non? Udah? 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 Ada non? Udah? Udah? Tadi ulang tahun kan anjing itu gitu. Si Anton abok wae. Pulang ini mulai. Bukan ada tadi. Ini guys. Ini ikan sepat. No ikan naon ieu teh? Tah kudu Lauk mas. anu nyekelna. Saha Kang naon eta teh? Kang Bahar. Kang Bahar. Iya. Ada lagi. Ada suhada suhaya. Pak goreng kumaha carana gorengna? Ngon? Apelna mana? Itu air itu. Ya, itu. Kudu nagar bro. Atuh ieu na. Mungkin kurang Lu mah wadahna. Hah? Mau wadahna. Mahi sok mahi. Mau kental mau bak. Ya kaneng anpa ya tak uji teu acan bobonya. Nuju ieu nuju ngabelah. Ieu neng abi teh nuju bobo diharugahkeun ku si aranying koplok teh geuning. Ulah sok kuasa unyang anjing monyet. Tah ieu perantau Bandung. Jakarta. Oh Jakarta. Jadi Jack. Ieu perantau sarua tah. Gula itu manis. Heeh. Tapi ieu mah kesan ka sebeungeut sia. Ieu tah bos chicken. Uing bau ih. Lauk. Naon teh dulu mah chicken teh? Ngaranna Hmm. saha Si bos. Sampai anak ge sekararan si bos. Saha? Eta Dungan sia. Dulu mana? Hubungan sia goblok. Da eta mah mantan aing. Heuh saha ngaranna? Suweng. Ya, lamun arek meuli chicken anu ngeunah anu beukah. Anu pokona mah moal hanya kawe, moal ayana moal aya dua moal lamun maneh ngahak meuli naon meuli chicken si Obos. Lamun maneh teu ngasaan belum Maneh jigal Sailor Moon. maneh lain baladaing nama anjing. Anjing. Pokona mah cenah lamun teu ngahakan lauk ieu anu ku araing dibakar jeung ieu Anjing. maneh bakal anjing. Cuy ya. Ieu kumargi ieu teh nuju aya nuju aya naon teh Jang? Festival. Sanes festival syukuran nya. Lah pami teh lepat.
Gimana mas cuy? lamun telepat mah kan nggak bisa biasa. Kayak terlalu bating ya. Guys. Maaf ya konten sekarang tidak ada musik soalnya dia senar gitarnya pegat. Putus monyet. Putus monyet. Pokoknya walah kemana we ngobrol. Cek mang ade londok ge cenah da aya orang Sunda mah kasar ge da teu naon cenah. Udah kumaha ge urangna. Maksudna urang kan lain non teh lain ngahina gitu kur sakadar ngahibur masyarakat para subleker. Kade tong hilapnya di subrek dia. Itu asyadok itu aja. Sendok temok. Sendok temok nih pada giat. Pokoknya pami hoyong liwat da ka dieu we nya datang ka Manunjaya. Mau disebut ke na ieu nama kampung nama da besi loba anu kadari fans. Ya pokoknya mah kayak tong hilap pokoknya. Di dia mah ada serba aya di dia mah. Dablay. Yai. Tuh, ucing oge kabitaeun ku lauk arurang mah. Padahal ucing teu beuki lauk. Lamun ucing beuki lauk buat Anjing banget. Nah, ieu wadah barang hakana guys, ku daun kelor. Ya ku daun. 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 Mana ya pengasaan dahan daun. Mana lain baladui. Bala ieu. Ya, Daun jadi romen. ampuranya urang ngaliwat dia kumargi loba duit. Anjing. Ai urang mah ieu nyeun video teh lah supaya hiburan we nya. Iya dia gitu. Bari seubeuh gitu. Tah coel lagi coel bonteng. Panas. Di mana sok anu bonteng nu lonyong di coel-coel. Eueuh paling dilalapkeun. Itu mah komo nu lonyongna di kuci panas kan. Colok sok. Bual tempo, guys. Tah, ieu teh salam nya. Salam tah. Ieu teh nyin samal saya teh. Kieu tah nyerit ieu tutorial nyin samal teh kieu guys. Tah pang. Ieu kieu kieu. Tah gitu tah. Kieu. Tah gitu. Sok betah. Bogo we cenah ngomong. Aya tuh di itu Jay. Jadi guys, ieu teh pelengkungkeun. Pelengkungkeun. Ieu teh kudu melengkung kieu eta. Jadi kayak gini. Lain pemogen sih apa ini? Kade ke para subscribernya doakeun Mang Ridwan ya supaya gerak kawin cenah hayang kawin. Kurang umurna setahun deui. Umurna teh ayeuna 24 tahun, bisi hayang ngaranna Facebookna pentol nangka. Pentol nangka sok pilari, pentol nangka. Eta nuju jomblo. Jomblo sabun. Nuju jomblo lamun keur peuting mun kabogohna keur sare. Pokoknya mah bautan di pentol nangka. Tuh. Tadi dia aya kok. Iya petis. Senok. Iya petis. Rasanya anjing banget. Kumaha lamun ieu ikannya lauk dipetis. Gimana? Iya cen dikumbah tomatna. Tah atuh ku eta we tomat. Gampang acaina gua do kuai. Bawa dijual nang mana? Buglesan teh. Mang. Iya, Tah ku eta we bae lah. Urut balik ikannya mana? Heuh kut baso ikan. Baso ikan nu 2. sambel tuh. Sambal lado gitu. Cepat dimakan capluk cenah. Ya sekarang ini gak ada teman si Ableh. Si Ablehnya lagi ngebekur sama si Aduk. Jadi gak ada kesini. Jadi unu bareng capluk. Si Sadul mana we? Obok. Ka tempo-tempo. Kumargi si Sadul hees cenah. Pokona salam ka Sadul, ka Ableh, ka Aduk lah ka kabaraya sadayana nu teu aya di dieu mangga ieu ngaliwat. Yang kayak tonton we na YouTube-nya. Bisa yang Hakan tah HP na kusia. Poloho teu kana dieu aing mah ngaliwat ya pesta jeung si Puji. Plastiknya. yang Asyana tadi disebut. Yang si Pauji Agipari. Asyana.
Hah? Facebook si anu no. Tah lamun Facebook si Ano mah kaos Just No Limit. Ano Gaming. Eta ge sami eta mah jomblo terus. Tapi lamun ketipeuting jam 1:30 mah henteu da mahenana sok kabondon. Eta mah heureuy we. Usigna anu goblok keur aya. Udah dianggap serius tapi sok pikiran heula. Pokona da ieu Ieu mah bade gitu. teu anti baper ya guys. Da eta mah bos Jakarta teh geuning. Seueur Acisna. Bos Jakarta anu gawena teh ngaboking. anu gawena teh sok ngaduk we sarena namebel. Udah disebutkeun jeung cenah. Bosna teh Aolik. Ngaran teh bosna teh Aopik cenah. Tadi yang Opiknya. Jeung Mang Oleh teh anu tadi nih. Ngesalam ka Mang Oleh anu anu damel di mana teh?